Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Sampurasun wargi sadayana kumaha kabarna daramang mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Lembur Gintung Desa Sukamaju Kecamatan Cihaur Beuti Ciamis kangge ningal kaendahan alam oge perkampungan nu aya di palihan dieu. Hayu urang tinggal sasarengan. Sadaya di palihan dieu aya teteh anu nuju panen kucai. Hayu urang karos kasa di dintenanana. Assalamualaikum teteh. Ini tuh kucainya tehnya. Udah dipanen sama Ki? Udah dipanen. Ini teh uji di non teh uji dibersihkan. Untuk abot ini makan ke abot. Jantan kucainya teh dibersihan heula. Ami teh abot teuing soal tetehna. Kita di sana ke mana teh? Tesnya bumi yang tadi. Oh, itu di kilo teh. Kilo, Jadi daunnya tadi piceun gitu teh. Ya tadi misalnya ke pasar per kilo teh. Sakilona sabaraha teh? Nah, wargi-wargi sadaya jantan teteh beres panen ya teh. Namun satu acan dicanda ke pasar dibersihan lagi teh. Dipotongan heula ieu supados teu abot teuing dibantun ka bumina. Dia pakainya sabaraha kilo teh sadaya? 20 kilo. Tinggal lagi. Berarti salah satu sahananya Pentini asli warga dinya teh. Oh sana. Oh Cimaragas. Ayo kalebet mah. Oh Cihaur Beuti. Terus kade nyari lagi. Oh rantau oh mesin tapi ini nama cara ini ini ngamplennya di itu kali di desa ya biasa oh jantan ayah angkutan teteh hati dulu ini hati kedua sehat ada miliknya pilihan dia oge ayah wargana nuju nan namina tanya melak cabe tuh sakedap deui anu bade panen tuh cabena teh tos aya nu beureum panginten masa baradinten deui jigana teh bade panen.
Hayu urang teraskeun deui kapalih payun. Mulih, Pak. Kah? Aduh, wah santen pisan. Muhun ieu bade ningal ka pali dinya tah. Oh,
Kecamatan Cihaur Beuti Ciamis. Waktosna pribados pamit mundur, namun sataecana pribados nyunkeun dihapunten bila aya kalepatan tina cariosan atanapi tingkah laku. Wilujeng kantun permias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.